الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلنا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس seperti kia sinate isyarahnya jadi saulus fa pindah karena makhraj sin tapi terkudu disoraan terkudu dibaca biar ghairi nafs jadi siap karena sin tapi udah di sin kan gitu. Tapi tong di biar ghairi nafs tapi fa'na lain huruf apa lah ya biar ghairi nafs sigat sin jadi guys asal karena makhraj sin tapi sin itu lekas بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا
منهم بعد ذلك ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'atha Allahu Ghalan yabhath fil ardi Faba'atha maka mutus Allah Gusti Allah Quraban gagak yabhathu tingkah nameduk eta gagak fil ardi dina tanah ayam bisu al-quraban bimin qarihi tegasna eta gagak teh ngeduk taneuh ucakarna oleh kudi ku patutna wa beri jelaihi jeung ku sukuna geus kitu digolerkeun teu nya wa yuthiru jeung ngurugan eta gagak ku kana gagak nu paeh wa yuthiru jeung non ngurugan eta gagak ku kana eta taneuh teh ala qurobin mayitin kana gagak nu paeh mahu sarta tanah tawaro nya datangkan nutupan eta gagak menghirup kana gagak anu bae. Jadi sabada bingung eta Qabil ngagagandong Habil cek sakal 40 tahun 40 poe cek sakal 40 poe cek sakal satahun kagandung mai tetep bau dinya ya bau tapi bingungnya gimana. Terus Allah Subhanahu wa taala utus gagak teh pasti apa hiji nya geus kitu kokole ngieun lobang terus digolerkeun di dinya ditutupan di tengah tetangga kuning liuria karena supaya ningalikeun Gusti Allah ku kaeta Qabil kaifa yuwari kana kumaha tingkahna nutupan ieu Qabil sawata akhihi kana bangke nunurna ieu Qabil dan bangke jelema mayitnya qala ditinggalikeun ku Qabil teh geus kitu qala ngomong ieu Qabil ya wailata ya ya wailata orang mah aing mah gitu ya wailata jadi kalimat tahassul teh jadi orang merasa hanjakal gitu nah terus akhirnya anjas tuh nah peskuring an aku nak kana yang kabuktian kami mislah dan gurbi seperti ia gagak faluaria sehingga nutupan kami salat akhi karena non mayit dulur kami gitu cukup
Nah, kami oleh buka anak gitu ya. Lah, nurutan gagah gue gitu mah. Padahal mah memang diutus ku Gusti Allah. Fa asbaha sehingga jadi ya qabil tabinanna dimina di golongan anu nalangsa kabeh ala hadhihi. Nah eta anjaka kali itu teh nah tuh kesiga kieu eta mun ti bareto nya gandong pada makapu poe wa hafal lahu wa walau geus kitu masuk ke tanu nya geus kitu dikubur min ajli dzalik tah tina arah perkara anu dipigawe ku Qabil ka Habil teh. Nah, Qabil teh pamimiti-mimitina jelema anu maehan kitu nya. Katabna maka mesti kami ngagung Gusti Allah ala Bani Israil ka Bani Israil annahu kana sesuna kalakuan taman ari sing usaha wae jelemana eta qatala anu maehan ieu jalma nafsan kana awak-awakan di goiri nafsin kalawan tanpa awak-awakan jadi lain kisos maehan batur lain karena kisos dan kisos oge ka kudu ka gojoknya dan kurang au fasadin atawa gawe karuksakan ieu au bigori fasadin atawa kalawan lain gawe karuksakan itunya atan ngadatangkeun ieu nafsan hu kana eta fasad fil ada di muka bumi in kufrin eta tidak kufur au zina atau zina muson apa kitorikin atau begal marahui jadi kan sing saha jelema anu maehan batur lain karena kisos atau lain karena had lain karena kerperang maehan batur jalma kafir nya mah aja lain bahkan kudu atawa maehan jalma teh anu zina muson di ranjam di baledogan datang ka pae nya atawa hukum pancung pikeun begal foto terik teh begal gitu jeung saliana tah kan area teh maehan teh dihakim untuk urang namanya karena ieu mah lamun maehan batur lain karena hak pakaan nama kotoranna sajamia maka kaya eta jelema teh maehan manusia sakabeh bariana sakabeh maehan hiji teh siga maehan sarerea eta nya dalam kongang mah jeung aya kahayang wani maehan hiji teh meureun wani maehan nu sajeuna oge nya kitu nya ini mana kitu oge maehan eta berarti lamun aya model kitu teh tidak dipaehan deui kabeh jelema bisa dipaehan wa man ahyaha fakaan nama ahyan nasa jami'a wa man jeung ari sing sajelema eta ahyan nu ngahirup-hirup siman hak kana eta nafsan biadin tanaa min qatli hagabaran ieu teh naon gara teh sewot hayang maehan bisa lamun dilakukeun tapi henteu maehan teh itu henteu jadi diantarkeun jelema teh sina hirup atawa teu marek pae ditulungan sina hirup intinya fakaan nama ahyan nasa jami'a maka kaya teh jelema ngahirup-hirup jelema sakabehna sakabeh jelema rek paeh ditulungan tulungan hiji dalam aya dina bener kitu teh ditulungan kabeh mun kongan aya tulungan salam dunya ditulungan mun kabeh salam dunya intinya kalau tambah tumen hasun dihak hormati hawa sallallahu walaqad ja'atil yakin teman-teman datang hukum Bani Israil saharusuna pirang-pirang utusan kami bil bayyinati kalaan mau pirang-pirang pepaltelaan tegasna pirang-pirang mukjizat. Tsumma geus kitu inna katsiran minhum sayasuna
kaari kaloloban ti Bani Israil dalika sabada migawe kamungsakan fil ardi di muka bumi ya dalam musrifuna yakin pada kaliwan batas kabeh ejal dizuna al-hadda geus kateung teuinganan Bani Israil wala bil kufri kufur ka rasul percaya kufri ayo maehan itu nabi dibalehan Bani Israil intinya lain jelma biasa deui jamaah jelma biasa oke doraka komo lamun dipeharana nabi aduh bageur dari ka jeung jemlian-lian pokona mah loba pisan doraka padorakaan anu dilakukeun ku Bani Israil barang dagung ti bahulana ka Bani Israil ya sallallahu alaihi wasallam ya